Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, yo. Udah dikis. Tapi ya,
Saya mah di stop. Ini ada perbodan. Perbodan di dia. Ya tapi gitu ya pamirsa urang teh sahate tong borok kitu penyakit oge piratina pikol opatan video call jauh ti leor kasih is. Kan tahu aja gara-gara si leor nu jadi kurang gering. Jadi nyalakeun. Ya, bahasa poe Selasa teh. Leor demam. Teu bisa ngambek. Aing urang teh da urang ngabalas nya jo nelpon we nya ka si leor. Nelpon teh jo isukna rabona. Is kasarang. Teu bisa ngambek. Yo, aing oge da basakeun moal beja-beja tadi nama. Da bae da aya mah bumi nya. Oh, main nama lumrah. Ya, alhamdulillah aya mah nu Covid teh beruntung. Nah, lain kudu bangga dina penyakit cangkeh nyeri cangkeh. Covid cenah. Padahal mah Covid mah teu ngambek. Nya leuing atuh. Ayeuna nyeri beuteuh. Pan nyeri beuteuh mah atuh cek aing oge pila oge da teu batu. Di Covid. Ya, pasti enak nu dina apa basa usum rambutan, usum duren aya usum Covid aya nama. Tapi aing mah aya alasan basa ke lebaran terus terang we aing mah teu bisa ngambek. Ya kembali deh emang gitu kabeh oge. Ari cek nu nanya teh enak teu enak we. Tapi banyak teh bawaan horog. Tapi banyak Covid cenah. Tapi aing urang itu udah menikmahna. Oh, laras teh. Urang teh ieu teh dengan adanya Covid, kita teh harus lebih taat. Betul. Taat suami. Ya, korban taat suami. Karena prokes. Kan urang ieu teh, yen awal teh nya ka urang. Kemarin da urang oge teu urang ngumpul. Berarti urang semangatnya. Walaupun kekenaan oke kena semangat. Gitu. Ya semangat. Itu ya tukang kena. Acan, nah apa biasa diki siap. Pakai bahasa Cina. Bahasanya hoyong bahasa. Saurun, bilih ngacan hoyong Cina. Cina. Tuh. Ya. Bahasa Cina ya. Tawa kasari. Tawa kasari kau beneran. Kan aku udah mau Cina, udah pulang dari Cina. Ada. Bukan aku udah bahas kopi. Teman Korea. Oh, ya udah bahasa Korea aja. Penasaran ya? Artinya Lekpat teh halo. Oh. Di Korea gini nih. Oma, ayo oma. Mau jawab lepas. Mapan. Ya, apa? Oma pakai. Opa. Opa. Lek lem. Lakon. Singam. Silau. Apa tuh ya? Udah. Cukup. Singam. Sarangnya. Dan anda bahasa Korea kayak bahasa Cina. Dia Taiwana. Lain bahasa Korea mah ku sarang heo eta. Itu karena Koreanya deketan Cina. Oh, perbatasan. Eta bahasa Korea tapi dia terjebak hayal. Tuh, gitu benar tuh. Tukang-tukangnya ngerti ya namanya. Saya dulu di perbatasan antara Korea dan Cina. Jadi bahasanya seperti itu. Oh, gitu. Perasaan Korea dan Cina mah udah jauh sekali. Oh, perbatasan. Ingin perbatasan ini namanya. Tapi dari sini mah sok sorangan teh. Maklum, saya iklan. Udah aja di briefing maklum. Kenang teh kan boga budak. Tadi mama erek disupu-supu tukang kenang talajangkeun. Ane petek, papi. Bisa disebut Adi ya. Ya papi. Ya pemirsa ngartos anu tos di dia diucapkeun ku Niki, bilih teu ngartos. Aya translate dianggap sapoe hartoskeun pokona mah wilujeng tetang bisa ngabis sadayana dina acara anu sami calong banyak bersama Docalo. Nah, gitu. Kumaki ayeuna memang ya menuju non teh menyeluruh lah si kopi eta teh termasuk pamirsa tukang kenang urang oge anu kamari tos menginjak 40 tahun ke atas ya. Iya remaja, Menginjak remaja, ayo di pasaran oge teh damang. Keur mah anjeunna mah ti baheula ti mimiti lahir kita bisa ngambek. Nah, ayeuna sigana mun anjeunna ngambek berarti anjeunna teh serang. Dibalik si Cumena. Tapi urang ngawilujengkeun heula tetehan kanggo Kakang Rori. Oh, Atas launching. Atas lahiran urang teh. alhamdulillah istrinya sajodoh aja nama. Sajodoh ayeuna mah alhamdulillah Kang
Nori teh ayeuna presiden urang teh tos reudeuh kadung dua teu hayang buru-buru balik teu. Bawa lamun sing kabur pada akhirnya ayeuna mah tos waktu sama alhamdulillah. Aya masih alih yang buru balik. Saha atuh si lain teh tukang sedang teh. Da ieu teh saha sedang teh. Da ieu teh tukang Andri Patah. Kabayunkeun teh di ospek. Bagian ausi. Gitu. Tanggal besar ajalah ditenaga biasa ngabantos ya. Alhamdulillah. Oke, hiji deui mah teu direkam ieu saha. Dan di Hitachi. Ya. Bahasa Cina nya jelas Hitachi. Kita manis. Kita manis teu nyambung. Hitachi malah gitu kita cinta. Oh. Ayo tos tiba. Bukan saya yang bilang maaf ya pemirsa. Maaf ya, itu bagian editing punten. Blog metatanya. Kumaha ieu urang teh dalawan saya. Bilangnya di urang-urang mah alhamdulillah nanti si Covid itu sudah berlalu ya, sudah hempas gitu. Biasa seperti biasa orang pertama nepang pemirsa masuk ayat cerita. Bisa gitu. Cerita pengalaman anu rada menyenangkan tapi pika geuleuh loh kan gitu. Pika geuleuh nya teu rame. Apa gitu? Maksakeun. Lamun ramai berarti lain urang. Soalnya kan eta anu ditujuan kan lamun anu nyuruh berarti lain urang nya. Pokoknya mah dinanyain oge pales berarti urang booming pales. Nah gitu. Mainnya nah siapa yang mau bercerita Jun? Hompim alaihum gambreng. Siapa orang akhirnya terbaik. Nah, habat bisa soal kieu. Henteu anak kuban ieu anak kuban. Handai. Hompim alaihum gambreng. Ai jaga rompeng. Aduh percuma memberi Kedah ngelehan. Oh ya, tadi tuh gawenya orang mau gawe di luar. Ayo soalnya. Aduh Aisyah dikitu we moal kitu. Moal. Saya balimpong mah. Moal lecen saya di bulan kamar. Ayo eta teh ngakan ke syuting. Oh, bertengah cair. Terus ya emang boga sarita. Pengalaman sorangan. Kan aya nu reuneuh sok hayang anu sigeur gitu nya. Lempang teh eta sorangan lempang ada geus. Coba itu tanya aya. Terus Mang. Aing teh cek si Mang teh. Neng. Oh, di balikku. Oh, kayak si Mang teh eleh. Mang. Ngadamel hiji. Siap cek si Mang teh. Jin nu reuneuh ieu mah. Rada entong ning. Pikir aing kan makan teh. Nah, Mang bet nanya. Pan aing teh acan ngasaan. Terus aing cek urang teh, "Mang, ari Mang bet nanya, yen oge acan." Katingali teh ngapalkeun. Apa ini bisa sih Mang urusan foto ulah lagi. Hari geus kitu kemarin teh, Mang ari Mang bet nanya. Apaan aing teh can ngasaan ada jeung kumaha na. Heuh biasana mah cenah neng upami nu reuneuh mah sok loba request. Heuh acan sok dijieunkeun heula cek eta. Koplok cek aing teh. Dasar kasar. Kasar. Aing teh da kesieun atuh. Kalau geus hayang buru-buru, Mang meuni
hari. Di ketika malam hari. Hari Di ketika malam hari. Terus suatu hari dalam pesawat ada seorang cewek dan cowok. pengalaman pribadi lain. Tidak. Soalnya siapa mau bisa tak yuk pengalaman pribadi nanya. Terus cuma buruk. Buruk. Berdampingan. Terus Kata cowoknya. Baca aja cina. Wewe soalnya gitu nya. Udah andalin bisa. Iya lagi kata cowok. Baca terus lagi ujian ya. Cewek bilang, cewek jawab ya. Ya cewek jawab. Bukan Pak, saya lagi penelitian. Cowok bertanya lagi. Penelitian apa teh? Emang jurusan apa? Cewek bilang juga. Saya psikolog seks. Itu ceweknya psikolog seks. Kata cewek, saya mau gantiin Boyke. Dokter Kata cowok, oh sekarang sedalam apa penelitian TP tentang seks? Menurut saya, kata cewek itu, menurut saya sekarang mah orang Bali yang paling unik. Kenapa orang Bali? Karena dia banyak ukir-ukirnya, suka mukir. Oh iya. Oke. Ditato gitu. Ditato lah. Terus Kata cowok teh. Terus kalau yang panjang orang mana teh? Daerah mana? Kalau yang panjang orang Sunda, karena suka pakai sarung. Ya. Oh gitu ya teh. dari ibarat gajah. Dari ibarat gajah. Oh. Panjang imamnya. Semakin penasaran nih cowok. Bertanya-tanya terus. Kata cewek itu, ngomong-ngomong, belum kenal sama aku. Nama aku Rini. Dan cowok bilang, nama aku Acep Cecep Situmorang. Terus tahu kemana? Jangan kembali kira itu ke harap lihat. Jadi dari Cecep Situmorang. Terus jadi ngomongnya di Cecep Situmorang. Cecep bahasa Sunda, Situmorang Batak. Iya, itu kan pinter. Kan mana mah Bali menyebut Batak tadi mah. Batak. Bali. Sunda. Angkat ai sangat nyarongan. Sunda, Bali, Batak. Da Batak kan teu disebut teu dijelaskeun da. Itu Batak enggak disebutin sama kami. Da tukang Bali mah nu mukir. Sunda nu panjang. Batak mah sampean caritakeun. Naon kaliwat pokok. Berarti ada 3. Sunda, Bali, Batak. Jadinya gedenya, panjang umurnya gitu. Nya dibutet. Ayo bagian Abi. Sami dina pesawat oge. Naon deui? Tapi Abi mah jauh dari seri. Oh, Jauh dari seri. Tapi eta pengalaman pribadi ante ieu mah carita Oh, carita. berbaris. Nah, hiji waktu aya bapak-bapak jeung budakna, bapak-bapak nanti pelit pisan. Pelit na moal ayahnya, amin betul. Tapi budakna teh hayang naik pesawat. Udah budaknya urang teh berenang. Nah geus lah, mahal-mahal oge. Ayo we ingin tenunannya. Datang we ka tempat heli eta. Jeung si Ijuna teh jeung si pirata teh sepak. Bayar pertama naik 100.000 per orang. Oke, cenah lah. Mun bapak engke di pesawat nyarios didenda 500. Belum? Jadi kudu jempe. Oh, kudu jempe. Ari lamun bapak henteu nyarios, abi nu balik bayar ka bapak $100. Atau beli jempenya? Ya wes salaman. Iya. Syung naik. Aduh bisa jalan teh. Di luhur teh. Ih, ibarat rumah kita. Siga eta tornado orang gitu hebat siap teh. Lain eta lainnya ku bisa ananan nih kuat bukulin telah. Apa? Eta landing di lora. Lain sih kan dina iklan tieu dina iklan. Aya nu pesawat bikin tuh. Kabayang eta gitu tehnya
500. Yang mending diberi duit 100 $1,000. Geus turun we cari tanah teh nya. Jauh si pilot teh ngomong kieu, "Pak, Bapak hebat." Dari tadi gak ngomong-ngomong mau uang $1,000 ya dari saya. Ngomong, cek si Bapak nanti. Abi teh tos tekiat harga tadi teh Pak, kan Abi emut kan $100. Emang Bapak pada nyarios naon? Putra Abdi lagi. Jadi normal kan budak Abi teh Bapak pada nyarios naon emang pada nyarios putra Abdi lagi. Budak budak di mana budak kita di mana? Emang amanah di mana? Ya kan di mana? Lain eta kolot ngabelaan gitunya budak kepinter apa ragraga. Ternyata Bapak itu kurang kali abi ragrag. Duit menang budak kamu. Ada Bapak tuh kakak pisan sama. Ngapa cara ida geus. Geus tadi lewat murah. Anda bali Batak geus beres. Karek inget aya kali waktu murah. Ayo Kade. Iya. Kade, ulang murah deui Kade. Moal Isman teu ya mah. Isman ieu mah cerita tentang bubarnya sebuah grup WA. Oh, pengalaman dikit. Sana grup kesenian. Sana. Jadi ini lagi ya. Dina grup WA teh aya anggota lama jeung anggota baru. Oh, dari barat TNI. Si Pak Joko. Cepat Pak Joko teh. Selamat datang Ibu Sari. Selamat bergabung bersama grup WA kami. Ya. Cek Ibu Sari teh nya. Terima kasih Bapak sudah mengangkat saya sebagai anggota. Sudah nyambat saya. Menerima saya. Nah, eta. Banyak yang bahasa Indonesia sudah ya. Tapi kemarin dia balik ke Jakarta. Terus dari nyambungnya. Terus datang si Indra ngabales ngambil WA teh. Ibu Sari sayang, kalau ada butuh bantuan apa-apa hubungin saya. Cek si Indra nya. Terus cek si Dono. Alhamdulillah kayak apa? Gimana dia konsep? Lain ganti kalau anakku Denny. Si Denny. Si Denny, kalau Ibu Sari perlu teman bisa hubungin saya. Wah, tapi kakak berebet ya pokoknya mah tentang si Sari, pokoknya mah nyaman si Sari eta kabeh dina grup WA teh lalaki unggul kan ya. Ari pas gitu teh, si Joko teh nanya deui, "Mohon maaf, Ibu Sari, boleh tahu nama lengkap Ibu Sari?" Joki Sari ngabales. "Oh iya Pak, nama saya Sari Pudin." Ari pas gitu teh, acan beres. Nah, Jok keluar, si Joko, si Indra, si Denny, kabeh keluar. Dina grup teh, Iwal si Soleh. Si Soleh. Jok si Sari tanya ke si Soleh. "Mas Soleh, kenapa Mas Soleh nggak keluar?" Saya mah sehusnudon aja. Cek mana teh. Yang sabar aja ya Bu Sari. Bukan. Ibu Sari kene. Ay pas gitu teh, cek si Sari kayaknya. Iya Mas Soleh, nama saya sebenarnya Indah Saripudin. Indah Putri Saripudin. Saripudin itu nama bapak saya. Saya itu mantan Putri Indonesia tahun 2012. Ya, saya itu janda yang baru ditinggal meninggal. Karena pas waktu akad suami saya langsung ke modal gitu. Jadi saya belum sempat bulan madu sama Mas Soleh. Barangkali sama Mas Soleh berkenan menjadi suami Linda Sari sebegitu cek si Sari tehnya. Ayo si Soleh teh. Oh iya, mohon maaf Mas Soleh. Nama panjang Mas Soleh apa? Jol Siti Soleha. Jadi si Sari keluar. Dia di grup WA dia si Soleh. Jadi kalau lu tinggal biji we. Aduh, oh ada tuh si pasnya orang teh. Kayak di waktu dah. Terbaik bisa tetapi kocok laku lah nya. Jadi kali urang ge siga lulus maraton, kadang kieu. Tadi geus urang nya ho eta mah.
kurang we kumaha nanggapna padahal mah aya baturan mah teu meunang kitunya. Urang tidak boleh memilah-milih. Jeung awewe hal, jeung lalaki hal, jeung anu sepuh, anu muda dan lain-lain. Pokona urang penting mah beretika baik we. Berarti eta mah ti gubrak hate. Lain ti gubrak budak, ti gubrak hate ka mah budak-budak gerak-gerak urang teangan. Karena saya berang si bapak di sini. Apa balik jadi asam urang kali abi nagrag. Ada gitu sakit pemirsa sadayana. Entah teh karos nih waktu tanya. Udah menit atuh udah tacan iklan, tacan nusanesna tapi ulah tong geueung. Da minggu baik urang teh pangdeui tos nanya anu acarana anu sami, jam sami, channelna oge anu sami. Laras. Tong ka mana-mana tong hilat. Tetap panteng. Oh teteh kemarin tehnya dina IG aya anu komen. Teteh sana iraha episode baru lagi meni bosen sana dicalung eta deui puter-puterna. Oh nya ini syuting. Ini yang kate kali busi pisan. Masalahkeun mah ieu Pak Produser nya. Nya moal sahanya. Pas eta geus ini pisan teh jadinya. Lasiran amin oge kan rencana tidak ada yang tahu ya. Sakitu pamitur pamirsa. Jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Jangan lupa prokes. Pokoknya mah 5 M. Ayeuna tambi aja gitu ya. Jangan cari Tiga hiji, memakai masker. Dua, menjaga jarak. Tapi lu cuci tangan. Apa jauhi biomogen. Kalima, membayar hutang. Ya deui. Oh, yang nomor 5. Sakitu pamirsa, hatur nuhun. Stay tune di channel Dina Waktu sedang jam sampai hatur nuhun. Bye-bye. Tarik, tarik.
Iya.